Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-66 dari bab An-Nakirah wal Ma'rifah. Wa qadimil akhasa fitisali wa qadiman masyita fin fisali fitihadir rusbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qamlayan nafsi ma'al filil tuzim nunu wiqayatin wa laysin qad nuzim wa laytani fasha wa laytina dara mala'alla kiswakun mukhayyara fil baqiyati wadhiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa fil ladunni qala wa fi qadni wa qadnil hasbu aidan qad yakfi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih menjelaskan tentang aturan tata letak domir. Nah, kedah kudomir muttasil atau kudomir munfasil. Juga menjelaskan mana nu diheulakeun antara domir mutakallim, mukhatab atau ghaib. Maka musannif menjelaskan kelanjutan daripada aturan tata letak domir. Wa qadimil akhassa fitisali wa qadiman ma syita fin fisali. Wa qadim jeung kudu sundana heula mun satingkah dua domir pekelakeun anu akhos namun fasil dimenangkeun. Dahulukan domir akhos pada muttasil, dahulukan sesukamu pada munfasil. Wa qaddim jeung kudu ngaheulakeun anjeun al akhassa kada domir anu akhas hartosna anu leuwih tangtu fitisali dina domir muttasil. Wa qaddiman jeung kudu ngaheulakeun sanyana anjeun ma kana perkara syi'ta anu karep anjeun fin fisali dina domir munfasil. Marratan tsaniyah wa qaddim jeung kudu ngaheulakeun anjeun al akhassa kana domir anu leuwih tangtu atau domir akhas fitisali dina domir muttasil. Wa qaddiman jeung kudu ngaheulakeun anjeun makana perkara syita nu karep anjeun fin fisalin dina domir munfasil. Aturan tentang tata letak domir nomor 5. Jadi dina domir teh aya domir istilahna domir akhos. Naon hartosna akhos? Lebih tantu. Kan domir teh nunjukkeun aya 3 hiji, aya domir tuduh kana mutakalim, kadua mukhatab, katilu ghaib. Tah ari nu pangtentuna mah hiji tuduh kana mutakalim. Sok geura. Ieu nu saha? Liman hadzal kitab? Gerawak basa urang nanya, nu abdi. Berarti si eta unggul. Haki nu abdi. Geus moal seberek deui pasti si eta. Kadua nu setelah mutakalim teh naon mukhatab. Sok maneh baca. Kadang-kadang urang teh rada ngalieur, bisa kabatur. Teu ciri belum tentu pisan eta kurang akhosna. Matak nilaina derajatna mukhatab mah lebih rendah ketentu tangtuna daripada mutakalim. Apalagi goib, eta mah ari goib apal nanti diajak ngobrol unggul, ari maneh bogoh teh kasih itu
sah si itu teh orang ketiga mah mau apalin saha si itu teh geus pokona lukanya itu nama kuku bogohun ka abdi teh itu teh saha ngartieun teu orang sekitar teu urang we unggul ngarti manuduaan tuh komo eta mah leuwih teu naon ting leuwih teu tangtu ngan nu ngobrol mah unggul nu ngartieun teh eta unggul abdi ge pernah ka rumahna rumah saha teu kan apaleun batur mah urang mah naon ngartos tah matak maksudna ieu bait mah kieu di mana pakumpul dua domir mansub naon di mana pakumpul dua domir mansub maka dina anu muttasil heulakeun nu leuwih akhos kumaha dina anu muttasil heulakeun anu leuwih akhos leuwih tangtu dina munfasil heulakeun dina anu munfasil bebas ulangi kumaha di mana-mana pakumpul dua domir mansub maka lamun muttasil dua nana atau lamun dina nu muttasil heulakeun nu leuwih akhos lamun dina anu munfasil bebas ari domir akhos teh nyaeta kahiji pangluhurna mutakallim setelah mutakallim rada rendah naon mukhatab paling rendah nyaeta ghaib keterangan secara inasarah mah di jajaran pertama fa inij tama'a domironi mansubani ahaduhuma akhassu minal akhar fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhas contoh ad-dirhama a'toetukahu ditambahan ku adirhama teh supaya gampang malikeun domir adirhama kana dirham a'toetu geus mere kaula ka anjeun hu kana dirham kumaha bacana adirhama a'toetukahu hayang nyarios kieu geus mere duit ka anjeun kaula cing nu paling tepat kumaha tah nah geus mere anjeun duit geus tah maka diatur di dieu heulakeun nu leuwih naon nu leuwih akhos nu ngeunaheun mah kieu macik nyariosna atoe tu kahu atoe tu naon atosna masihan kuring ka anjeun hu kana dirham abdi masihan artos abdi masihan ka anjeun artos kitu berartinya abdi masihan anjeun kana artos tingali kahu ka domir naon ye domir mansub atawa dipanjangkeun mah domir muttasil mansub ting akhos kene leuwih tangtu kene mukhatab leuwih tangtu kene ghaib mukhatab maka heulakeun posisina atoetu kahu ulah kumaha atoetuhu ka tengenahnya jadi atoetuhu ka atoetuhu ka kajaba lamun dimunfasilkeun mah bebas eta mah contoh deui ieu mah merek kaula ka anjeun kana duit ayeuna mah kieu mere anjeun ka kaula kana duit berarti kumaha atoitanihi hatos naon atoita tos masihan anjeun ni ka kaulahi kana duit aya teu mansub duanana aya ni jeung hu hi ieu ngaranna naon sarioskeun di mana-mana pakumpul domir muttasil mansub dua maka heulakeun anu leuwih akhos lamun dina munfasil mansub mah bebas
bisa gitu kering kesana kumaha cenah ge di mana pakumpul domir muttasil mansub 2 heulakeun nu leuwih akhos dina domir munfasil mansub mah bebas dikitukeun bisa kesimpulanna teu meunang mah dihandapna ayanya fala taqulu atoetuhu ka wauna eta mah jang nyerian dibaca hu jadi atoetuhu ka naon sababna ngaheulakeun nu gaib memeh mukhatab atawa nu teu meunang keneh atoe tahuni naon atoe tahuni eta ngaheulakeun anu gaib manderikeun tuduh kana mutakalim wajaza qaumun tapi aya nu kebagian kaum tapi ieu mah nyontohanana hadisna hadis anu gharib anu langka ieu hadisna teh nyata hadis kasauran Utsman radhiyallahu an kumaha hadisna arahumunil batilu syaitona naon aya henteu barisan arahum munil batilu syaitona teka hartasnya da sebagai salah nerapkeun domirna jadi hararese kalau gatanana eta teh coba lamun disusunkeun tuliskeun ka handapna takdirna arohumul batilu iya ya syaitonan tulis ka handap naon cenah takdirna arohumul batilu iya ya syaitonan nu luhur heula urang ngartian aro geus ningalikeun hum ka kaum-kaum ni ka kaula non al-batilu kebatilan syaitonan karena seperti setan ningalikeun kabatilan kaum-kaum kakaula karena sepertikeun setan jadi kebatilan-kebatilan yang dilakukan ku kaum teh dipandang ku kaula mah bagaikan naon setan da kabatilan mati setan anu laras kumaha domirna anu saya nama cek tadi arohumul batilu iya ya syaitonan aro geus ningalikeun hum ka kaum non al batilu kabatilanana kabatilan kaum teh geus ningalikeun geus nembongkeun ka saha iya ya nembongkeun ka kaula syaitonan seolah-olah mah teh naon setan tuh mata kita mah gharib eta mah langka deh jadi kumaha tadi kesimpulan kahiji dina domir di mana pakumpul dua domir muttasil mansub boleh maka heulakeun anu akhos lamun dina anu munfasil mah bebas contoh nu munfasil di handapna mau selesai dua baris dari bawah Zaidun atoetuka iyahu maaf lanjutkan nubiya wa in syi'ta qadam taqul akhas fakulta atoetuhu iyaka aya atoetu merek kaulahu kana itu artos iyaka ka anjeun di mun basakeun hijinya ngeunaheun keneh kitu mah kumaha atoetuhu iyaka mana pakumpul cing dua domir nu sami oke mana domir anu rendah akhosna diheulakeun atoetuhu iyaka tingali lapan atoetuhu iyaka atoetu masihanku berarti pilih saya pailan hu kana dirham ieu tarkib mah jadi naon maf'ul berarti nasab ieu iyaka maf'ul pakumpul teu oge ieu pakumpul teu domir nasab duanana mansub
pakumpul ngan pedah nu kaduana dimunfasilkeun maka eta mah bebas berarti menang jadi kumaha tuh atoetuhu iyyaka atau dibalik jadi kumaha wa atoetahu iyaya atau eta mereka ulahu kana dirham iyaya kakaula lepat balikeun jadi kumaha ulangi balikeun atau itu ka iyahu ulangi atau etuhu iyaka balikeun berarti ka dimutasilkeun atau etu ka ieu berarti iyahu jadina atau etu ka iyahu tu dibalik ieu dimunfasilkeun huna iyaka jadi mutasil atau etu ka atau contoh kedua nama lapan atau etani iyahu nah contohnya atau etani iyahu ini teh mutakalim wahdah iya dipayun ieu mah nya iyahu goib iya betul asalna berarti akhos lebih dahulu boleh ditukar jadi kumaha atau jadi kumaha ataitahu iya boleh gitu itulah tentang pertemuan dua domir berarti ieu mah nya pertemuan dua domir yang berbeda aya nu akhos aya nu henteu pertanyaanna kumaha lamun sami gaib jeung gaib maka sor musannif wa fi hadir rutbatil zampasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla domir loba samartabat munfasilkeun anu hiji domir gaib mutasilkeun saat setahap wajib dibuat munfasil kadang jika gaib boleh domir mutasil wa fi hadir rutbati jeung dina anu sahiji martabatna ilzam kudu ngamistikeun anjeun paslan kana munfasil wa qad yubihu jeung terkadang ngameunangkeun naon al ghaibu domir ghaib fihi dina itu ittihadir rutbah waslan kana dimutasilkeun wa fi ittihadir rutbati jeung eta tetep dina nu sahiji martabatna ilzam kudu ngamistikeun anjeun paslan kana dimunfasilkeun wa qad yubihu jeung terkadang meunang naon al ghaibu domir tudukana ghaib fihi dina ittihadir rutbah waslan kana dimutasilkeun kesimpulan di mana pakumpul dua domir mansub bari samar tabat maksud samar tabat teh gaib jeung gaib mukhatab jeung mukhatab mutakalim jeung mutakalim maka anu kadua kudu dimunfasilkeun kajaba nu kumpulna gaib jeung gaib bari beda lapadna eta mah meunang dimutasilkeun ulangi kumaha di mana-mana pakumpul dua domir anu mansub bari samar tabat
maka salah sahijina kudu dimunfasilkeun. Kajaba lamun kumpulna goib pada goib bari beda lapadna. Berarti ieu aturan nomor sabaraha? Nomor genep. Aturan nomor genep kumaha cenah ge? Di mana pakumpul dua domir mansub bari samar tabat. Contoh atoetuka geus mere kaula ka anjeun. Dikuatan iya ka tegasna ka anjeun. Cing harika tingkah naon? Nasab da jadi maf'ul. Iya ka nu kadua nasab da jadi naon? Badal nguatan lapad ka. Sok sebatkeun di mana pakumpul dua domir mansub samar tabat teu? Ieu naon pada naon? Mukhatab pada mukhatab. Maka salah sahijina kudu dimunfasilkeun teu ieu iya ka dimunfasilkeun. Ulah kumaha macana? Atau itu kakak. Teu meunang atau itu kakak. Atau itu kak iya kak. Contoh deui kudu goib. Jadi kumaha? Atoetuhu iyahu. Atoetu geus masihan kuring. Hu kana duit iyahu kajaid umpamana. Samartabat teh ieu. Samartabat pada naonan dana. Pada goib duanana. Maka nu kadua dinaonkeun? Dimunfasilkeun. Atoetuhu iyahu. Atau mutakalimnya mutakalim ganti kumaha atau etani iya iya naon contohna atau etani iya iya. Jadi simpulna kumaha cenah ge ulang-ulangi deui di mana katari kajaba lamun goib pada goib atau dua nana bari naon? Bari beda lapadna eta mah boleh. Ari gambaran beda lapadna mah berarti beda tuduh domirna. Contoh di baris ketiga naam ingkana goibaini jika dua domir itu goib dua nana waqtala palabduhuma bari lapadna beda. Nu hiji mah mufrad nu hiji mah naon? Tasniyah umpamana. Ta eta mah meunang dimutasilkeun. Contoh ad-dirhamu atoetuhumahu. Aya? Ad-dirhamu ari dirham atoetu geus mere kaula huma kana itu dirham. Huma ka itu si Zaid jeung si Umar umpamana. Hu kana itu dirham. Dua nananya tingali mana nu pakumpul dua domir huma mansub teh eta mansub tuduh kana goib ngan peda tuduh kana tasni ari huma nu kadua mufrad muzakkar goib pakumpul teu goib jeung goib ngan beda naonna beda tuduhna lapadna ari huma mah tasniyah huma mufrad menang gitu mah. Jadi simpulna di mana pakumpul dua domir mansub bari samartabat kajaba lamun pada goib dua nana bari beda lapadna atau beda tuduhna maka eta mah dimutasilkeun. Dimunfasilkeun leuwih alus satunya. Berarti atatu mahum atatu huma iyahu boleh. Itulah 6 tentang aturan domir. Selesai ngatur tata letak domir eta genep aturan sing emut. Ayeuna mah bade ngaturkeun domir nun supaya make nun geuning domir teh. Kitab saya terapannya mutakalim kitabi. Lamun neungeul ka abdi naon? Doroba
ni. Nah jadi aya nunan ieu namanya. Nah reka bahas nun wikoyah ngaranna teh nun penyelamat. Tah ayeuna mah judulna masih bertalian jeung domir tapi tata cara penetapan lafaz nun eta. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Wa qabla ya nafsi jeung samemeh ia tuduh kana mutakalim atau ya mutakalim ma'al fi'li sartana kalimat fi'il ultuzima dimistikeun nunu wikoyatin nun wikoyah walaisi jeung lafaz laisi qad nuzima eta nyata geus dinazomkeun itu lafaz laisi. Wa qabla yan nafsi jeung sameme ia mutakallim ma'al fi'li sarta fi'il ultuzima dimistikeun non nun wikoyatin nun wikoyah walaisi jeung ari lafaz laisi qad nuzima eta nyata geus dinadomkeun lafaz laisi. Judulna aturan domir mutakalim diterapkan nun wikoyah. Nah judulnya aturan domir mutakalim diterapkan nun wikoyah. Nah kitabi atau kitabani, nah reka bahas gitu. Maka jawabanana kahiji wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim di mana ia mutakalim asupna kana fi'il maka kudu diterapkan heula nun wikoyah. Lamun dipikeun nuna hukumna sad. Contoh laisani jadi laisi. Ulangi hiji di mana ia mutakalim asupna kana fi'il maka kudu diterapkan heula ku nun wikoyah. Lamun dipikeun nun wikoyahna hukumna sad. Contoh walaisi qad nudim laisani dibaca laisi. Jadi ayeuna mah judulna rek diterangkeun tentang ia mutakalim. Ari pembacaan ia mutakalim teu kumaha sih? Ta jawabanana lamun kana isi mah langsung we kitabun kitab. Dan bahasa Arabna kitab saya. Kitabi teu kudu kitabani. Kitabani teu kudu buang nunna. Qalamun jadi kolami, masjidun jadi masjidi, kaubun jadi kaubi, saubun jadi saubi. Atau kapan sudah kayak gini makan nun, maka muncullah ieu bait musonif dina ieu bait. Saur musonif wa qabla ya nafsi ma'al filil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nuzim tung tung fi'il antal jeung ya mutakalim bisa kunun wiqayah laisa nanadom. Versi bahasa Indonesia antara ya nafsi dan fi'il diwajibkan nun wikoyah dan laisi hanya dinazoman. Maksudnya kumaha hiji cenah ge? Di mana-mana ia tuduh mutakalim asup kana fi'il madi kana fi'il maka kudu diterapkan heula nun wikoyah. Bahasa Arabna neungeul ka kaula berarti dorobani. Tah aya nian dorobani. Ulah kumaha? Dorobi.
ulah dorobi engke harap kalimat fi'ilna jadi kasroh. Maka pernah disebutkan nun wiqayatan tasna nun penjaga supaya ngajaga ieu fi'il teh teu dikasrohkeun. Maka heulaan heula kun nun. Jadi kumaha tuh? Dorobani. Lamun yukrimu memuliakan kepada saya. Jadi kumaha? Yukrimu ni. Ulah kumaha? Yukrimi. Ulah. Atau aku fi'il madina akroma jadi naon? Akromani. Ulah naon? Akromi. Tuh wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim eta maksud betna. Kumaha mun teu make nun hukumna sad contoh dina sebuah nazoman dagawekna dom bimas sadia. Ada tuh kami bahar rojaz, maaf, ari bahar rojaz mah seperti alfiyah laguna. Ada tuh kami kaadi ditoesi izahabal komul kiramulaesi. Baca sarang. Ada tuh geus ngitung-ngitung kaula qaumi ka kaum kaula. Kaadi ditoesi kalawan sabing bilangan keusik. Kaum kaula mas sabing bilangan keusik. Bakating loba izahaba dina waktuna berangkat sahal kaum al kiramu anu malrulya laesi anu salianti kaula. Telah aku hitung kaumku mereka banyak tak ubahnya butir pasir, namun ternyata orang-orang yang dermawan dari mereka telah tiada kecuali aku. Ieu mah ulangi. Jadi kumaha? Contohna oge dina iradoman lae si. Ai lae sab kalimat fi'il sanes. Fi'il ngan fi'ilna fi'il nakis. Babaton lapan naon? Kana. Maksud fi'il nakis teh fi'il anu teu bisa ditasrif. Laesa yulaili suleulesan. Tah teu bisa eta mah. Eta fi'il nakis ke dipayun bab kana. Jadi ongko disebut fi'il tapi teu bisa ditasrif. Saya tahu disebutnya fi'il nakis. Aya lapan laesi? Aya. Kuduna mah kumaha kuduna? Lae sani ngan teu ngeunaheunnya. Radomanana lamun dibaca lae sani. Ieu mah catatan wungkul di bawah nadoman waqtalafa fi af'ali ta'ajjub. Kumaha lamun kana fi'il ta'ajjub? Ari parti ta'ajjub digini logat teh duh. Fi'il ta'ajjub ge sebetulna mah tetep fi'il madi. Tina wajah akroma. Duh wahara alus dan jadi mas Arabna. Ma ahsana. Eta teh sigat fi'il madi. Maka urang nyebutna sok fi'il ta'ajjub. Atau kedua emang wajana wajan afala. Jadi af'al ta'ajjub nyebutna teu urang teh kitu. Berarti fi'il. Tah lamun fi'il ta'ajjub mah eta mah boleh dua. Boleh henteu, boleh pakai nun wiqayah. Hal talzamu nunul wiqayah amla? Fataqulu ma afqarani ila afwillah. Duh wahara butuhna kaula kana pangampura Allah. Atawa kieu bahasa Arabna ma afqari ila afwillah. Duh wahara butuhna kaula kana pangampura Allah. Jadi eta mah hukumna ikhtilaf. Aya nu nyebutkeun make, aya nu nyebutkeun teu kenging. Was sahihu annaha talzamu.
ngan menurut sohema sokaul sohema tetep eta ge da kalimat fiil pake naon wae non wikoya. Alangkah indahnya saya. Jadi kumaha bahasa Arabna? Ma'ahsanani. Kumaha? Ma'ahsanani. Alangkah cantiknya saya. Ma'ajmalani. Alangkah pintarnya saya. Jadi kumaha? Ma'alamani. Alus sama makan naon? Non wikoya. Ulangi lagi ke sebelah kumaha? Hiji di mana mutakalim asup kana fiil maka kudu kapieulan heula kunun wikoya. Lamun dibuang nun wikoyana hukumna sad. Contoh laesani jadi dibaca laesi. Janten upami disimpulkeun mah aturan ya domir mutakalim kudu diterapkan nun wikoya teh aya 3. Hiji nalika ia mutakalim asup kana tungtung fiil doroba asupan ia jadi dorobani akromani patahani eta nun wikoya teh ngajaga kasrola fiil. Kadua asup kana kalimat haraf tapi dua nalika ia mutakalim asup kana kalimat harap anu dalapan sarang. Dua nalika ia mutakalim asup kana kalimat harap anu dalapan. Genep babaturan lapan inna. Sok sebatan genep inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Dua deuna mah tina huruf jar an jeung min. Sok terapan ku yang mutakalim inna innani anna ka'anna lakinna laita la'alani anni min. Tapi yeunu dalapan teh aturan rincianana di bait berikutna anu ieu. Aya anu galib dipiceun, aya nu meunang dipiceun. Walaitani fasha walaitina daro wa mala allaki swakun mukhayyara laitani masur laiti mahlangka nala Allah sabalikna sing pertela laitani banyak dan laiti jarang sedangkan la Allah sebaliknya dan kau dibebaskan la Allah sebaliknya dan kau dibebaskan. Jadi ieu mah rek ngarinci asupna ieu mutakalim kana huruf anu dalapan. Menurut asal pokok mah kudu make nun wikoyah, maka ieu rincianana. Walaitani jeung ari lapad laitani pasa eta geus masyhur laitani. Walaiti jeung ari lapad laiti nadaro eta langka laiti hartosna laitani hayang teuing kaula. Wa ma la alla jeung sartana lapad la alla ikis kudu ngabalikeun anjeun wakun jeung kudu kabuktian anjeun mukhayyaron eta anu pilih-pilih.
Kesimpulan nomor kedua aturan ya mutakalim katerapan kunun wikoyah. 2 lapad laeta nalika katerapan iya mutakalim galib make nun wikoyah langka teu make nun wikoyah. Jadi lae tani teras ari lapad la alama sabalikna langka punten galib teu make nun wikoyah langka make nun wikoyah. Kesimpulan sareng ari lapad laeta nalika katerapan ku iya mutakalim galib make nun wikoyah. Jadi laetani langka teu make nun wikoyah. Ari lapad la alama sabalikna galib teu make nun wikoyah langka make nun wikoyah. Jadi ingat kembali karena prinsip semula bahwa ia kudu katrapan kunun wikoyah teh nasabah tempat tilu hiji nalika ia mutakali masuk kana tungtung fiil. Kadua nalika ia mutakali masuk kana kalimat haraf anu 8. Genepah nyata babaturan 8 naon? Inna wa anna wa ka'anna lakinna laita la'ala. Ta ayeuna mah ngan pedah musonib tadi ringkes alif ya mah. Maka mau diceritakeun inna mah geus maklum. Sok inna jadi innani, anna jadi annani, ka'anna jadi ka'annani, lakin jadi lakinnani, laita tah catatan unggul ieu mah alfiah mah rek ngabahas laita sareng lapad la'ala. Tah lapad laita mah la'ala mah dikecualikeun. Jadi kumaha? Laeta mah galib make nun. Jadi kumaha kuduna? Laetani langka teu make nun jadi laeti. Ari la alama sebalikna galib teu make nun la ala jadi la ali. Langkal naon? La alani. Mana contohna? Urang contoh 4 macam berarti. Hiji lapad laeta nu teu make nun contoh dina nazoman 2 baris dari sarah baharna bahar wafir. Sarang wajana wafir mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun. Kamun yati jabirin ilqola laeti usadipuhu wa abqadu julamali. Qulu jami'an. Kamun yati jabirin ilqola ieu nadoman disairkeun ku Zaid Al-Khalil, salah satu mu'allaf yang masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamun yati jabirin seperti ngarep-ngarepna Jabir, iz qala ina waktuna nyarita Jabir. Laeti hayang teuing kaula usadipu manggihan kaula hu ka Zaid wa afqadu jeung meakeun kaula julla mali kana sakabe harta kaula. Tambahan li ajli qatlihi karena pikeun arah-arah rek ngabunuhna Zaid. Kapungkur aya nami Jabir. Eta Jabir teh sangat mengharap hayang teuing panggih jeung saha?
jeung Zaid jika nama keur parasea teuing masalah apalah. Yang penting mah pokokna mah tiap waktu tiap saat eta Jabir mencari yang namana Zaid. Akhirna cek eta Jabir teh laitani usadipu hayang teuing panggih jeung ngarang Zaid. Mungkin ieu nu nyanyina meureun nya keur menceritakan masa lalu meureun boga papa masalah jeung Jabir. Rekna wa afqadu julamali meskipun meyakeun seluruh hartaku demi manggihan Zaid mah teu panasaran ari geus dibawa sirahna mah bakating hayang ngabunuh tah nu jadi contoh lapan naon cing laeti henteu naon teu laetani hukumna kumaha langka kitu teh. Mana dalilna dina Al-Qur'an aya na Al-Qur'an mah make nun di bawah nadoman aya qala Allah taala ya laitani kuntu ma'ahum ya laitani duh hayang teuing kaula kuntu kabuktian kaula ma'ahum sartana ahlu jannah fa'afuzu fauzan azima meureun kuring teh bakal bagja luar biasa. Atau di ujung surat An-Naba kumaha ya laitani kuntu turaba tuh lapan laitama simpulna galib make nun lamun katelapan ya mutakalim teh langka teu make nun wikoya catatan tina lapan inna dan teman-temannya. Kadua lapan la'ala mah kumaha sebaliknya galib teu make nun. Contoh di Al-Qur'an di bawah nu tadi menceritakan tentang kisah Fir'aun la'alli ablughul asbab la'alli hayang teuing kaula ablughu du nepi kaula al asbaba kana jalan-jalan langit. Ari bahasana eta Fir'aun kula eta atawa kula ala la hese hasilna atawa mungkin hasilna biasa lafaz la ala walaita litamani mah anu hese atawa moal hasil lamun la alama nu gampang atawa babari hasilna la'allakum tattaqun agar gampang eta. Berarti begitu yakinnya eta Fir'aun ketika bertujuan ngebangun hiji bangunan tinggi gedung pencangkar langit nitah kaupatihna saha Haman supaya membangun eta bangunan lebih dari 4 tower tinggi hayang nepi ka mana ka jalan-jalan langit pintu-pintu langit hayang nepi ka pintu langit la'alli ablughul asbab. Berarti bulan panglada Al-Quran kulapan la'alli ge emang ada kemungkinan dan itu pun sudah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbabus samawati itu bisa ngan peda Fir'aun mah kafir. Maka di dalam surat Ar-Rahman kumaha ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kata Al-Quran bahasa tinggali lapan lala kembali la'alani atau la'ali berarti galibna langsung baik kulapan la'ala mah tanpa naon tanpa make nun wikoya. Contoh anu langka diterapan kunun wikoya baharna bahar towil teh kumaha faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun cirian tawil faqultu aironil qaduma la'allani
abyadi majidi kulu fakultu anirani qaluma la'alani akutu biha Fakultu maka ngucapkeun kaula aira kudu nginjemkeun anjeun duaan ni ka kaula alqaduma kana kampak cing atuh nginjem kampak kangen naon la'alani sugan-sugan kaula mudah-mudahan boleh atau hayang teuing kaula akhut turek mahatan kaula biha ku itu qadum qobron kana sarangka li abyadha majidin pikeun pedang anu bodas ngagurilap majid teh pedang gede abyad bodas ngagurilap ngalogatana katungtunggeulanya li abyadha majidi pikeun pedang gede anu bodas ngagurilap contona naon lafaz la'allani make non wikoyah kumaha hukumna langka itulah tentang lapad laeta la'alla kumaha anu sesisana inna jeung anna wa kun mukhayyara fil baqiyati jadi kapayun eta kasanakna wakun jeung kudu pilih-pilihan wakun jeung kudu kabuktian anjeun mukhayyaron eta anu pilih-pilih pil baqiyati dina anu sasesana so katuran sesana anu sasesana inna jadi menang innani menang inni anna menang annani menang lakin ka anna menang menang lakin atau lakin nih tuh jadi eta mah wakun mukhayyara fil baqiyati tadi itu kalau gatanya langsung nepi kana fil baqiyati itulah tentang lapad inna dan temannya kumaha lamun min jeung lapad man jeung lapad an maka fil baqiyati wa tiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa sasesana babaturan pilih-pilih mini ani darurat make nun wikoya pada yang lainnya dan dikala darurat mini dan ani dibaca ringan tak berat wakun jeung kudu kabuktian anjeun mukhayyaron eta nu pilih-pilih fil baqiyati dina anu sasesana wa tiraron jeung dina nalika madarat khaffafa geus ngentengkeun minni kana lapad minni wa anni jeung lapad anni saha ba'duman sawarehna jalma qad salafa anu geus ti heula ieu iman wakun jeung kudu kabuktian anjeun mukhayyaron eta nu pilih-pilih fil baqiyati dina anu sasesana wa tiraron jeung dina nalika madarat khaffafa geus ngentengkeun minni kana lapad minni wa anni jeung lapad anni sahabadu man sawae jalma qad salafa anu nyata geus ti heula ieu man masih melanjutkan nomor 2 tadi teh kumaha lapad laeta galib make nun wikoya langka teu make nun lamun la'ala galib teu make nun wikoya langka make nun wikoya ari babaturan inna anu sanesna mah B
bebas bisa make nun wikoya bisa henteu titik koma wa tiraron khaffafa minni wa anni nya kitu deui make nun wikoya ia asup kana lapat min sareng an kajaba dina nalika darat eta mah meunang di tahfif teh di tengkeun dipikeun nuna. Komentar wakun mukhayyaron fil baqiyati sisana babaturan lapan inna nu salian tilaeta jeung la ala eta mah pilih bisa make nun wikoya bisa henteu tadi entas disampaikan. Selanjutnya ngabahas tadi janji anjing min masih kene ya mutakali masuk kana huruf nu dalapan mah kudu make nun wikoya. Maka disebutkan wadiraron khaffafa minni wa anni ba'du man kon salapa tah lapan min mah lamun katrapan ku ya teh make nun min jadi minni make tasdid atuh dan nuna dua an jadi anni make naon tasdid da kasub katrapan ku nun wikoyah meunang teh dibuang nun wikoyahna jawabanana wadiraron khaffafa nalika madarat tungkul meunang dibuang. Contoh nu lapad an heula ada sebuah nadoman baharna bahar romal wazana nyata fa'ilatun fa'ilun sareng fa'ilun dua kali fa'ilun ayyuhasailu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisu minni sarang tanpa nunnya ulangi ayyuhasailu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisu minni ayyuhasailu he jalma anu nanyakeun anhum ti masalah itu kaum wa anni jeung ti masalah kaula jawabna kieu lastu lain kaula min qaisin ti golongan kues wala qaisun jeung lain ari kues ge minni eta ti golongan kaula. Ieu sair teh menceritakan bisa anu bertanya ka kaula naon hubungan kaula jeung qais lah abdi mah urang Sunda jawabanana lastu min qaisin abdi mah sanes ti golongan qais wala qaisun minni komo deui qais ti golongan kaula mah adi qais mah eta mah termasuk eyangna kanjeng Nabi nyaeta Qais bin Ghailan wargina Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan tah Qais mah masih kene Qures masih kene Adnaniun turunan ti mana turunan ti Adnan eta mah urang mah sanes ti golongan Qais gesas ti golongan saha abdi tadi contoh lapan naon anhum wa ani ayyuhasailu anhum wa ani teu make tasdid lastu min qaisin wala qaisumini sareng macana
ayyuhasa ilu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisu minni. Sebetulnya ieu dua bait lamun disimpulkan dengan kata yang sederhana mah simpulna ieu kalimat harap nu dalapan galib make nun wikoyah kajaba lapan la ali malah nu dalapan teh inna anna ka anna lakinna laeta la ala an jeung man jeung min harap jar. Berarti harap jar sajana mataranya wa huruful khafdi wa hiya min ila jangan ilayya langsung te ilani min wa ila wa an ala alayya fiya gitunya. Itulah tentang kalimat Arab. Selanjutnya anu sok katrapan kun wikoyah teh dina kalimat isim fiil nu mabni sukun diceritakan dina bait musannif wa fi ladunni qala wa fi qadni wa qadnil hasbu aidan qad yafi naladun saetik make wikoyah qadni rajen make nun wikoyah cukuplah bagiku pembelaan dari pada laduni jarang adanya qadni terkadang dibuang nunnya qadni dan qadni terkadang dibuang nunnya wa fi laduni langsung diaclok wal hazbu jeung ari miceun aidon deui qad yafi eta terkadang dicomponan itu hazbu fi laduni dina lapad laduni. Ulangi normal di awal wa fi laduni jeung dina lapad laduni qalla saeutik naon laduni dibaca laduni wa fi qadni jeung dina lapad qadni hartosna cukup kaula wa qadni jeung lapad qadni cukup kaula al hazbu ari miceun aidon deui qad yafi eta terkadang itu hazaf. Ulangi wa fi laduni jeung dina lapad laduni qala saeutik naon laduni dibaca laduni wa fi qadni jeung dina lapad qadni wa qadni jeung lapad qadni al hazbu ari miceun aidon deui qad yafi eta terkadang nyumponan itu hazbu. Kesimpulan isim anu mabni sukun lamun katerapan ya mutakalim kudu nun make nun wikoyah. Kumaha cenah ge? Isim anu mabni sukun katerapan ku ya mutakalim kudu make nun wikoyah. Langka teu make nun wikoyah. Contoh lapad ladunni qadni langka dibaca laduni qoti. Komentar, jadi ya bait mah menjelaskan tentang ia mutakalim ketika terap karena kalimat isim nu mabni sukun. Maka jawabanana kan tadi ayat 3
ya mutakalim kudu dibarengkan kudu wikoyah hiji nalika asup kana fiil dua nalika asup kana huruf nu dalapan tersebatkeun tadi inna jeung baturna an jeung min katilu mah nalika ieu mutakalim masuk kana isim mabni sukun contoh nu mabni sukun teh isim teh lafaz ladun termasuk karena kalimat dorobnya dengan mabni sukun seperti min indak disandingin ngan ieu mah ladun disandingin Allah milladun hakim disandingin Allah lamun disandingin kaula jeung kumaha milladunni ulah teu make nun jadi kumaha milladuni eta hukumna langka loba nama nganggo nun wikoyah eta contoh lafaz ladun tah kalimat isim ladun teh naon ciri isimna katerapan ku huruf jar ngan mabni sukun contoh dalam Al-Qur'an qad balaghta min ladunni uzra di baris pertama qad balagta nyata geus nepi anjeun min ladunni tina sandingan kaula uzra kana uzur surat Al-Kahfi ayat 76 menceritakan kisah tentang Nabi Khidir jeung Nabi Musa. Nabi Musa sebetulnya sangat ingin bersama terus sareng Nabi Khidir ngan syarat ulah seueur teuing pertanyaan. Awas pertanyaan memenang ulah lebih 3 kali. Akhirnya katilu kalina masih kena bertanya. Kaiji nanyakeun naon? Kunaon parahu ieu didobolan. Kadua nanyakeun kunaon eta budak dibebeutkeun nepi ka samawatna. Katilu kunaon eta benteng diangkatkeun. Padahal mah lain minta buruhan ngangkat. Cek Nabi Khidir wayahna ieu waktuna qad balagta min ladunni uzra ayeuna mah geus aya uzur anjeun teu bisa babarengan jeung kaula. Akhirna berpisahlah Nabi Khidir jeung Nabi Musa alaihi salam. Jadi ulah bating tu nyatanya nya. Aikeun nama kom hakikat mah. Engke ge dibere nyaho ieu. Di basihan terang ieu hakikatna gitu. Tapi da emang Nabi Musa jeung Nabi Khidir beda ilmuna. Nabi Musa mah ilmu syariat, Nabi Khidir mah ilmu hakikat. Jadi teu nyambung menurut pandangan syariat. Cek hakikat teh, maka hakikat mah kudu tinggalna ku hakikat deui. Tinggalna pada Al-Qur'an make nun teu? Make nunnya qad balagta min ladunni uzra. Kumaha mun dibuang wa yaqillu hazbuha. Hukumna saeutik. Berarti menang cek menurut sebagian qiraat mah dibuang nuna qad balagta min laduni uzra. Contoh deui qadni wa qadni cirian bi makna yakfi. Atau naon atasna yakfi cukup. Jadi ari qad teh lain qad nyata ieu mah. Lain qad huruf jar. Qad anu atasna cukup. Atawa qad naon atasna qad cukup. Faqat tah urang sebutkeun faqat wungkul. Jadi qad teh geus cukup. Atuh lamun qad ge katerapan kuno je kumaha? Qadni nyukupkeun ka kaula. Jadi eta lafaz qad jeung qad teh isim bi mana hasbu hukumna make galib make nun wikoyah atau isim fiil bi makna fil mudhari nyata lafaz yakfi maka make nun wikoyah. Contoh dina sebuah nadoman baharojaj qad niyamin nasril khubaibaini qadi lai
laisal imamu bisahihil mulhidi. Sarang qadni min nasril khababain qadni ya min nasril khubabaini qadi laisal imamu bi sahihil mulhidi. Qadniya ari anu nyukupkeun ka kaula min nasril khubaibi tina nulunganana dua Hubeb. Qadi tegas nama nyukupkeun ka kaula saha al imamu imam bisahihi eta anu koret al mulhidi anu kaluar tina hak. Maksud bait qadniya min nasril khubaib geus nyukupkeun ka kaula pertolongan dua Hubeb. Sudah cukuplah kepada kaula pertolongan dua Hubeb. Jadi alhamdulillah dua Hubeb ternyata bisa mencukupi kehidupan kaula. Saha ari Hubeb teh? Hubeb male sal imam bisyahihil mulhid. Lain itu Hubeb, lain saha imam. Hubeb mah seorang imam tapi lain anu koret anu kaluar tina hak. Berarti adil Hubeb mah. Saha ari dua Hubeb teh? Eta dua Hubeb teh nami putrana nyeta Hubeb, nami ramana nyeta Abdullah. Disebutkeun be Hubeb bin Abdullah. Berarti putrana namina Hubeb bin Abdullah, tah ramana mah Abdullah bin Zubair. Berarti lamun dipanjangkeun mah Hubeb bin Abdullah bin Zubair Az-Zubair. Tah Hubeb mah nami sana putrana, saha namina? Putra. Bapana saha? Abdullah bin Zubair. Putrana kulantaran namina Hubeb maka bapana disebutan naon? Abul Hubeb. Berarti Abul Hubeb teh Hubeb mah budakna, Abul Hubeb mah berarti bapana. Ieu dua lagi jadi pamimpin anu mencukupi rakyatna. Nu dicontoh lapad qadniya ari nu nyukupkeun ka kaula. Qad katerapan ku lapad naon tah? Iya. Ngan make naon? Make nun qadniya. Ari nu kadua nama qadi teu make nun. Maka hukumna wa fi qadni wa qadni al hadfu aidon qad yapi. Ari qad yapi mah berarti terkadangnya alus nama kudu nama make nun, tapi dikarenakan kagok nadom teu naon-naon lah dibuang nun age. Itulah tentang aturan lapad ia mutakalim katerapan kunun wikoyah. Jadi kesimpulan dari bait terakhir bahwa sok terkadang eta nun wikoyah masuk karena isim amnu mabni sukun, maka hukumna galib make nun wikoyah eta iyana, langka teu make nun wikoyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla ya nafsi ma'al fil tuzim nunu wikoyatin walesi konudim walaitani fasa walaitina dara wa mala alakis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraron khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa filaduni laduni qala wa fi qadni wa qatil hasbu aidan qad yaki. Alhamdulillah rabbil alamin.